ibu pikeun istri mah digampangkeun ku Allah. Tapi pintu narakana oge gampang deh. Tapi hiji pintu nate ngan eta teh sok janten watek ibu-ibu. Naon watek nate na? Tara syukuran kana nikmat pamasihan ti Gusti Allah anu dipasihkeun kanu janten saroge. Jadi pintu sargana gede digampangkeun Gusti Allah. Eta hiji pentona mah pintu neraka ibu mah tara syukuran kanu nikmat pamasan ti Gusti Allah anu ngalanggan pintuna caroge umumna kitu saudara neumawi urang perketkeun nikmat pamasian Allah ngalanggan pintu caroge teh pah enggal tampi nikmat saburunyus-burunyusna sagala-galakna caroge urang tampi. Eta teh nikmat pamasihan ti Gusti Allah. Ibu dipolototan ku caroge nikmat teu? Kedah nikmat.